Jo. Ulas. Kenal datang Jo. Iya kan ngegere-gere campur apaan ayeuna teh jang. Beas mahal. Beas mahal. Sampai kabeli atuh. Sabaraha beas enam Jo? 17.000 sampai ke 18.000 ayeuna saur pundak dilbak. Bae mahal oge pan bakal makan gratis enam Jo. Nah, kita makan gratis. Mini kayak beas murahkeun, turunkeun. Beas mahal makan gratis mah. Makan gratis anu we masak nah tuh. Abah mah ayeuna mah tolong ka Menteri Perdagangan ya turunkeun abah bisi teu dahar kabut pae abah mah geuning eta teh naik harga beas cenah akibat efek El Nino gitu nah eta mah terang El Nino abah mah teu ngarti nu kana ditu nya rakyat mah penting mah beas mahal kudu turun kacara kek gitu jauh-jauh mun teh malungsur tina 10.000 mah tuh atuh dina 10.000 meureun ku abah meureun ka bakal kabeli gitu cek abah oge masalah eta mah umat ulah terus